Ala innamal Qur'an tis'atu ahrufin sa'un kuhafil bet si'rin bila khola halalun haramun kamun mutasabihun basirun nadhirun qissatul itatul misal wa umu alihaha au akrobat kholadana patisi malan kasabah kaum ibu kaum bapak saestuna gaduh mantu masing jujur saterusna walataro falahola wala ila lahum wala kahuna ila adola kaum ibu kaum bapak saestuna gaduh mantu kadeng ngalet kakang Arjuna no. Kalau rasan itu Pak suami menang kurang saasur bakat menyakat sana kalau ku umur cepehan dan segala lagi ikir marama panjang bentang hati mah kelewih tikieu akan hapunten sabada simakin yang gakeun tahiyatul mubarakah yang delapat assalamualaikum kapayun fal hadirin sadayana tipayun hapunten anu kasuhun hampura bi tadabi di antawisna aya sangkut paut mupatula patali patpat pakai pik ageng tempi alit tos dinu tekaros terutami upat sinuat bilih aya obrolan simati sapatah kata dua patah kata dina ieu panggung obrolan anu metap sakana memanahan atanapi bahasa barudak mah pondok nungguk panjang juga pondok nyonggok dekati buku kolot panjang juga dekati buku budak pondok nyonggok anggaplah betok sanajan masa militer keburu muti bobolontok karena awak matak mentok panjang juga kalau dianggap harupat anggaplah lubang tibutut sampai ke hulu belang temerek kami toha kumakara tanah bilih ya suluh pahrun hurun sekang padalang-dalang bobasa panoncang sapakan kasadna ulah kiran kerang pangapunten sejak mahapunten sejak Alhamdulillah wa syukur Allah nisratillah sing abdi muji syukur kalimat gopur panampian pisadayana ditampi belah tengah terbuka kelam disimpan dina ati silubari supaya ulah ingut kalindungan gedaga anginan kabawa kusakabakabah kumuku barang tepira ya hadabe baja sabah dina padah harta gedak malekut fi dunya ila yaumil jaza amin ya Allah ya rabbal Al-Mukarram ujantan sahibul awqat mantanang paribakos kaji simpurin kang cumarios dipayunan kepala hadirin sadayana. Oke alhamdulillah bisa ngajadikeun sabab kana petahung laung ketebang wajah amprok Tionghoa dina raraga tahadus bin mantap pangresa Bapak Hajat Sindit sakulawat. Tegakantun ka pangresa Bapak Apatu pemerintah di bawah sampai ke atas pada umumna khususna ka pangresa Bapak Lurah nu parantos masihan pandangan ke sejumlah lapisan masyarakat mantena kalian terbatas. Al-Mukarramun para alim ulama sepuhna nonomanana pada umumna khususna ka pangresa Syekhuna Mukarram guru urang sadayana nu parantos ngaluluguan kana hadiah akan tahlil kudu bisa disebut mandor bali teu kakantun ka pangresa komino alhamdulillah mangtana parantos sumandangkeun sorak mafna dina raga alimna ayat suci Al-Qur'an dipeuneun urang sadayana kaum bapak kaum ibu pemuda kalih pemudi sejumlahna nu parantos sami rurumpaheun alangkahkeun dua sampean anak angkat kana lapangan tahadus binimat pangresa Bapak Hajat Sindit sakeluar makanya sejumlah kesimpulan pangrosita takbir muga-muga ku Allah nu maha kawasa sedipaparin para ranjang yuswa kelawan yuswa anu barokah disarengan ageng milik jeung rejeki muga-muga meusing jararanten ibadah malah mandar sumetak lalancar kamararekah sing ditampi sejumlah amal kasaean
sing dihampura sejumlah amal kawan terutama urang sadayana di mana terunduk waktu ninggang mangsa muli kajati mulang kasal maut namina muga-muga sing lebetkan maut golongan saadah sing kenging syafaat ti Rasulullah magfirah berikut rahmat ya Allah lan sing gararadu SK mararaut bi husnil khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Pangresa Bapak Hajat Srimpit Sakulawagi mana mangkana parantos rakeun harta harti tenaga mawah emutan yang matasakutan waswiti kurang segala kenikmatan terutama nikmat iman sang Islam meliwati memeriahkan tuang putrina di nararaga ayeuna walimatul arus sok sanajan teu acan nikahna anggap atosa dina doangan da jauh pigagaleunana walimatul arus atanaki walimatul ursi atas sejumlah pengorbanan Bapak Hajat saupami aya lepatna muga-muga sing dina magfirah Allah anu maha larasna muga-muga sing dina panampian Allah anu maha kawasa sejumlah ieu pengorbanan muga-muga ku Allah dijantankeun rahmat dilimpahkeun ka marantana sakeluarga fid dunya wal akhirah di dunyana muga-muga sing dipaparin jalager sareng balalageurna sing parananjang yuswana sinareng bararokahna sing bararokah jararasadna sing bararokah nararasabna sing bararokah perkasabanana sing bararokah pertanianana sing bararokah perekonomianana sing bararokah iman sareng Islamna sing bararokah hirup sareng mautna sing lebetkan maut golongan saadah sing ingin syafaat Rasulullah magfirah berikut rahmat ya Allah lan sing gararadu SK mararaut bi husnil khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin amin. Atas kasihan Bapak Hajat di kuleman para jengan para ulama para juama para kori santrin santriat aparat berikut masyarakat disambung dengan pengorbanan harta hati tenaga mewah emutan maka sejumlah kasihan barokahna muga dilimpahkeun ka pangsa para calon panganten baru berikut ka panganten bari ieu anggaplah panganten baru wa Allah Maha Kawasa muga-muga sing digayuh kukanyaah nu dibahasakeun rahmat mudah-mudahan rahmat Allah dilimpahkeun ka pangsa ayeuna calon panganten baru fid dunya wal akhirah di dunyana sing dipaparin calalageun sareng balalageunna amin sing pararanjang yuswana sinarang barokahna di mana laksana ayeuna rupina dinten enjing reng sedirah palanana doa mah ti ayeuna mudah-mudahan saupami ajeuna ayeuna di rumah tanggana sing dipaparin para ranjang duriatna kalawan rahmat Allah anu maha kawasa kalayan ieu panganten baru calon panganten baru ayeuna marantena saupami ku Allah parantos dipaparin ayeuna jodohna nyata rupina dina dinten enjing mudah-mudahan alias rumah tanggana sing lebat kana rumah tangga sakinah mawaddah warahmah saupami mantena ku Allah parantos dipercanten di mana tos pertikahan anak ku Allah dipercanten gaduh tuang putra muga-muga tuang putra anu soleh berikut solihah nusing jantan pembela ka ibu karama ka aki kanini kasana kimbaraya kurung tatangga sajuga malah mantena ya di mana maruli kajati marulang ka asal maut namina muga-muga Allah ngarincian kamarantana kawan pang agung rizki muga-muga Allah ngajikan kamarantana kalayan pangabagyakeun bagyakeunana rizki muga-muga Allah ngarincian kamarantana kalayan pang mahal-mahalna rizki yakni rizki maut bi husnil khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya Allah ya rabbal alamin rada kaku kan biasana ngaduakeun ka panganten teh posder pertikahan aja masih calon jadi bahasan teh rada kaku keun kan memang cita-cita Bapak Hajat teh wengi enjing ngan abdi bagian ayeuna dinu
hotmil Quran eta murang teh alimun hotmil Quran lamun teu ngajina cenah mama da sok bahasa barudak mama jadi ngorakeun disebut mama yang ngotan sok teh lain kolot kan geus lila umur jadi mama tuh nama atuh da mikah meureun aya budakna nyebut mama batur meme jadi disebutna teh mama lain ku gaduh ilmu ku eta bahasa we nya mual khotam juga lamun teu naon moal jadi orang tua nada tuh asa-asa kahudang ku kanadaran makanya tuh biasa dibusar geser da ai urang mah da cuman cita-cita kan kentong aneh dalin di diwungkul di Palabuhan kejadian seperti kieu di Lengkong kejadian seperti kieu kan cuman itu dipayunkeun dinadarkeun ari ulam ka abdi dipengker teu apal abdi keur laku harita tungtungna kieu we tah jadi pertikahan teh beres pangaosan luncat tidak urang cuma cita-cita sararea oge di tujuanna seperti kitu tapi kenyataan Allah gaduh Pak katubdi lakal ayam makunta jahilan fayatika bil akhbar man lam yajri di paeh poso diri anjeun nu dibela kasenangan tiap ukur capek gawe mun Gusti teu maparinkeun cita-cita orang coba melaksanakan amplop kabari cabai dah yang kabeli mobil kabeli setik oke kabeli motor dan dia lobaan kan kita tidak pakai nangok seperti itu bae posok diri pemuda nu dibela papacangan tiap ukur jahat cilok mun Gusti tengah jodoh ketuh makanya maaf mohon tingali bapak geuning tadi wiridan maghrib lin assalamualaikum tuluy moga calana keluar coba tinggalina Al-Quran bismillahirrahmanirrahim la mani'a lima a'oita wa mu'tiya lima manatta wal rodda lima qodoita coba la mani'a saha anu rek ngahalanganana lima kana perkara eta nu geus mere along ka urang lamun ieu keur hiji jelema perkara keur hiji jelema ngajan dihalangan ku sadesa sakacamatan sakabupaten ge moal bisa anu harus dipasikeun walaupun kitu kieu cek Allah sok cita-cita malam rebo da cek aing dipernahkeun samalam salasa cuma cita-cita makana orang di mana cita-cita telah karena tongga Rasulullah Allah izin kamu kurang maksakan soalnya lawan ka Allah mampu gitu ngelawan ka Haji Jamal ge can karuhan mampu ngomong aja nangtung sok malah baju ge dilaan da kudu siap jadi mau balik seperti beda Kang jeung minta BLT ke Palurah teu boga bagean ngama ka Palurah atuh sareje ngama ka pangeran naon sareje ngama ka pangeran kan teh sadar padahal ti Allah teu boga bagean ka Palurah teh bisa mikeun da meureun ti ditu na bagean ti Allah awas sok Rasulullah uing ada urang na uing papacangan 2 tahun Kang jeung tatangga goreng kari arek kieu tomol disikokeun 2 tahun ke boboro katika Pak da cek Allah bagian dapur aut we ting sangka tong teh kudu izin ka bibesaneun gara-gara teu tulus bebesanan ka bor teu rapih tapi ka kiwari edan atuh sarua ge teu ngarapihan Allah ai kitu mah kapan ayeuna keterangan malam yarada biqadoi walam yasbir alal balai walam yasbur alan amai kaya kahidroban siwai malam yardo sahaja motori dobi kodoi kana papasten ti Allah alus jong gorengna terido papasten ti Allah walam yasbir alal bala datang ke coba sabar na Rasulullah
monyet kudu disebutan burung nate atuh tun kenal mah buku kalemur nate da loba digeroti imah saya adik salakina walam yaskur alam amai kedek syukur di mana datang kenikmatan aliyakah hidrogan siwai cek Allah berat yang di pangeran saya wakai tuh ditolak akibatnya sadar kenapa kasar dia insyaallah urang dia mah salah ladar pemajikan di pok baku rekena da daya kilasna edah insyaallah ekor kori bisa ya tamat para rukuh ngalur berolah walamu tia lima manata mal aya nu bisa mere jelema ka jelema lima kana perkara manata nu geus Allah nyaram dihalangan ku Allah moal bisa dihalangan ku Allah enak sok we geura syariat kurang perjalanan lamun kau jadi jalan contoh lah cik emas teh incu mama hayang paisluk emas geus suhun tua hayang paisluk emas tincu pangmelikeun ku incu pangmaiskeun dibikeun ceuk incu jang emak yakin hayangna pas dibikeun mereka cai tah mak kene turban heula ku asupan kan bunyi asupan maka bunyi kita tinggalin naon-naon tapi da irung ucing mah ini kacai cita-cita rek dahajeun teh lukmas anu tincu teh baru kan tinggal kaisanana lukmasna eueuh da ceuk Allah jang ucing ceuk maneh jak maksud teh da ceuk Allah mah keur ucing saha padahal di halanganna ge dekat ku naku tali da asupan itu kan juntung kalau sudah ke ucing sieun wah maka kurang teh di mana cita-cita apabila terlaksana Allah Rasulullah pasrah kalau kanu kagunganna naon Omo aya ieu mah masalah perlukan harek meuli tanah itu hayang ieu hayang eta masalah itu hayang ieu hayang akhirna teh leutik aja doh beul seseorang tersadar bisa bareng deui bakna nelukan goblok eta kitu-kitu nya kasih itu kurang beres hati